Oh. Para sahabat, ayeuna abi ka kampung, masih di Kampung Cipacing Hilir, RT 1 RW 2 Panginten. Di dieu teh bade aya nu aya hajatan bulan Oktober menuju proses pembikinan salah satu makanan khas Sunda nyaeta ragining. Kurang tinggal prosesna kalarasan ayeuna bade dina bulan Agustus dalam memperingati HUT RI Agustus ieu aya panginten masyarakat ngadamel ciri khas anu soktos biasana di damelan nyaeta ngadamel gapura sareng pemasangan umbul-umbul sareng bendera. Mun kurang tinggal heula. Oh, ieu teh ngadamel ieu pangintennya gapuranya Pak nya? Oh, di kampung naon ieu? RT RW 2 pangintennya Desa Makarsari, Kecamatan Cibatu, Garut. Ieu sareng cara ibu saya, Ibu Imas pangintennya. Oh, ibu kader. Ibu kader panginten. Oh, nuju pembikinan gapura pangintennya di acara 17 Agustus. Nu kasabaraha teh? Dilap deui. 19. Oh, 79-nya panginten. Ieu sareng Bapak saha? Bapak Olot. Oh, Bapak Olot pangintennya. Iya panginten arsitek nanya ngadamel yang biasanya dina saat acara 17 Agustus panginten aya proses masyarakat pembikinan gapura sareng pemasangan umbul-umbul. Aturun Bapak, abi bade ngabujeng heula kanu bade gaduh hajat pangintennya. Ya, atur nuhun. Pak Bu Imas. Ya, Assalamualaikum. Ya, para baraya ini menuju ke bumina nu bade gaduh hajat, nu bade olah-olah bikin ragining. Ibu puntennya, mangga. Tuh, punten ah, Pak. Nah, los caket ka bumina nu gaduh hajat. Sareng bapak saya. Bapak Iki. Bapak saya teh. Mohon. Oh, Bapak Iki cenah. Masih kampung ya. Sakedap deui bade kanu bumina gaduh hajat kitu. Tuh, aya nu pemasangan bendera. Bade aya acara Agustusan pangintennya, terus tradisinya apanya? Meriahkan lah. Mohon. Sareng Bapak saha ieu? Ieu Bapak Senol. Bapak Senolnya. Oh, iya kampung Bapak Senol teh iya, Bapak. Ya. Mohon. Aduh si Bapak laras bener. Tuh, kanggo Agustusan kat dirawei-rawei ieu ya. Mohon, Bapaknya. Bapak dupi bumina Bapak Dimi pali dia, Pak. Caket dah. Oh, kapal dia nya panginten. Mohon atuh. Punten mangga apanya? Mangga lajeng we. Ya, ieu na. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum Bapak. Mohon sareng Bapak saya. Bapak Dimi nya. Oh. Oh iya pangintennya prosesna di naon tadi keringkeunnya panginten Pak? Di depan langsung di poe. Oh di poe panginten. Namina naon nih Pak? Ragining. Di damelan tina naon? Tina tipung sareng aci. Oh tina tipung sareng aci. Tapi merah putih kieu Pak. Ayeuna kan kaleresan Agustus. Oh Agustus kaleresan pangintennya. Si Agustus janten merah putih. Merah putihnya. Di damelan mah tetep tina sampe panginten panya ieu teh nya. Beas. Beas. Di kumaha Pak? Beas digiling. Beas digiling. Terus di adona di depan, terus di ieu dia campur aci. Oh dicampur aci di iya teras di Ieu dicetak di Oh. giling. Oh, dicetak. Gilingan molen. oh gilingan molen. Oke. Tiga perlu semi deui. Oh kosmih pangintennya.
Oke baraya ayeuna ulang ningal proses pembikinan namina teh ragining. Makanan ciri khas Sunda, Garut, Jawa Barat. Ieu bade aya acara ieu pangintennya banyak, hajatan panginten banyak. Mohon. Apa di kantor sakadapa abi bade kapanggareula ningal prosesna pembuatan makanan ragining. Penak deh jeung Bapak Diminya. Ya proses sena panginten Bapak Diminya. Di kumaha lah Bapak Dimi teh? Oh di kitu di plample. Di galai di. Oh, terus adonan teh nya. Terus kenging nyeupan di galai. Oh, terus kenging nyeupan di galai, terus galai diaduk samara, bawang bodas, mohon. Campur. Terus iya masako mohon secukupna we pangintennya. Terus diproses karena penggilingan pangintennya. Karena penggilingan. Iya digilingna teh di kieu pangintennya. Oh, tadi eta. Oh iya si nengna ieu malu-malu ieu tah pangintennya. Tah ieu nu ngagilingna namanya. Oh, neme. Oh, siga molennya pa nya. Dikiekeun. Terus didatarkeun kieu. Nya di ieu teh heula di. Mohon. Tipis-tipis heula terus dibentuk mie. Oh, dibentuk mie na diiris-iris pa kumaha? Iya dilebetkeun ka dieu. Oh, dilebetkeun. Dengan sebatas mie ieu. Mohon cobi Pak, cobi hiji. Nah, eta dicobi. Ya tadi kampung mana Pak? Masih kampung Cipacing Hilirnya. Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Garut gitunya Pak nya. Nah, para barayanya ieu teh pembuatan namina teh rigining dibalur. Oh, dibalur. Saya ulah rapet. Mohon. Di kieu. Di kieu teh kumaha teh diputar. Diputar. Ieu mah panggilingan molennya mun telepat mah. Iya, molen. Mohon tadi kitu. Oh, mohon tuh. Baraya bikinan ragining. Terus Mohon. Cita kana ieu seupanan. Kana seupanan. Nya kana ayakan. Oh, kana ayakan dibentukeun panginten sapertos kieu nya pangintennya. Mohon. Ali ieu mah sate acan dibentuk pangintennya. Ieu mah mohon ieu ditampung heula. Ya, tuh dikarenakan ayeuna teh barayanya bulan Agustus makana pendamelan ragining oge warnana putih sareng merah beureum. Mohon, ieu teh bade aya hajatan pangintennya bulan Oktober mohon. Aduh, atur nuhun ieu tina informasina pangintennya. Sami-sami. Pembuatan ragining barayanya. Makanan khas Jawa Barat Garut, mohon. Mohon ragining khas hajatan. Ciri khas. Oh, geningan bapak ieu, bapak senol gening. Oh, bapak senol. Oh, masih keluargina panginten. Mohon atuh. Nya. Mohon Bapak hatur nuhun ieu informasina pa ya para barayanya pembuatan ragining tak ieu sareng nenekna pangintennya nu bade nikahan. Mohon aduh tos sepuh ge meuni jag-jag kitu nya jag-jagnya ieu nya mohon. Alhamdulillah tiasa keneh ieu Mohon. Abantos. Mohon. Bapak tuh hatur nuhunnya. Tos ieuna abi pamit heula. Ieu bade ka ieu ka kampung nu sabelah pa nya. Bade ka Cigaluh terus ka itu ka Slawi panginten. Mohon teras bujangeunnya. Mohon. Yo mangga hatur nuhun. Assalamualaikum.